ketika orang ngalaksanakeun usaha kosok ngarasa pede. Naon pedena? Lamun dagang mah pasti datang rezeki. Lamun sakira-kira urang teu usaha, nalika teu usaha pede teu rek datang rezeki. Aya perbedaan teh. Dina nalika urang usaha mah dina manah urang teh nya pede wah bakal datang rezeki. Bakal datang rezeki. Tapi nalika urang teu usaha teu pede urang teh. Berarti pak didinya keyakinan urang teh can sampurna. Yakin teh lamun sakira-kira urang dagang. Yakin datang rezeki teh lamun sakira-kira urangna usaha. Yakin datang rezeki teh lamun sakira-kira urangna indit ka kebon, indit ka sawah gitu. Yakinlah boga beas. Yakin bisa dahar. Yakin bakal boga duit lamun usaha. Lamun sakira-kira urang teu usaha, Pak. Bapak teu gaduh padamelan, dagang teu payu wae, nepi ka teu dagang bapak teh. Aya teu keyakinan datang rezeki. Teu ayanya. Nah, di dia Pak. Berarti aya perbedaan ketika urang gaduh damel